Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadharuka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Wallahu a'lamu bimaradi wa qala al-mala'u lan ucap sopo wong akeh wa qala al-mala'u lan ucap sapa kang marulya min qaumi Fir'aun kang saking kaum Fir'aun lahu kada Fir'aun atazaru ngucap ing lapad atazaru nata ninggal sira tatruku tegasa ninggal sira Fir'aun Musa ing kanjeng Nabi Musa wa qaumahu lan kaum Musa liusidu drepon entang ngarusak ya Musa wa qaumah ilardi dalam bumi bidu'ai ila mukhalafatika kalawan ngajak maring nyulayaan ing sira wa yadharu kalan ninggal ya Musa ka ing sira wa alihataka lan pirang-pirang pangeran sira wa kana lan ya Fir'aun sunai kungaku gawe Fir'aun lahum kadue itu kaum aslaman ing pirang-pirang patung syawar pirang-pirang kang cilik ia buduna kang badannya rarembaya kaum Fir'aun ing asnam Qala lan ucap ya Fir'aun ana rabbukum wa rabbuha utawi ingsun iku pangeran sira kabeh lan pangeran asnam walidalan kena ikilah iki wa qala ana rabbukum wa rabbuha qala ucap ya Fir'aun ana rabbukumul a'la utawi ingsun iku pangeran sira kabeh kang luhur qala ucap ya Fir'aun sanuqatilu ngucap yang lebat sanukatilu besok bakal matain ingsun sadaya bitasdidi wa takbibi kalawan dan tasdidan lan dan takbib abna'u min birang-birang anak lanange Bani Israil yakni Musa wa kaum Bani Israil al-mauludina yang dan pedalakan kebewatas wa nastahi lan bakal meripakan ingsun sadaya nastab kita gesada tepakan ingsun sadaya nisa'ahum ing pirang-pirang wadone Bani Israil kafa'li nabi kaya megawa ingsun sadaya bihim kalawan Bani Israil min qablu saking sadurunge maji Musa wa inna lan satuna ingsun sadaya fauqahu min dalam sadukuring Bani Israil yakni Musa wa qaumu qairuna iku kang ngalindi kabeh qadiruna tegese iku kang gawasa kabeh apa lu maka migawe ya Fir'aun wa qaumu bihim kalawan kaum Musa zalika ing mangkono sanuqatilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum fasaka Bani Israil maka wawadul sapa Bani Israil kabeh Qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha
min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Wallahu a'lam bimaradi qala wajab sapa Musa kanjeng Nabi Musa ya qaumi kadhe kaum kanjeng Nabi Musa ngucap labad istainu billah jaluk tulung sira kabeh Allah wasbiru lan pada sallallahu barzara kabeh ala zaum ngatasepi larane ya Firaun wa qaum innal arda izzatuhunna bimillah ikut tetep ka Allah yuriswa ngawariskeun ya Allah ing arda yuti hategese ngaweakeun ya Allah ing arda mayasya ingkang ngersakeun ya Allah min ibadi saking pirang-pirang hamba Allah wal aqibatu lan utawi akibat al mahmudatu kang den puji lil muttaqin iku tetep ka wong kang takwa kabeh Allah ing Allah. Qalu ina min qabli an tatiyana wa min ba'di ma jitana قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. والله أعلم بمراد kalau ngucap ya kaum Musa udhina ngucap lapat udhina dan pilaran insun sadaya mingkom di antatiana saking sadurunge yen teteka sira Musa nangisun sadaya wa mimma dimajitan ala saking sausane barang kang teka sira Musa nangisun sadaya qala ngucap ya Musa asa rabbukum manawa sapa pangeran sira kabeh ayuhlika iku yen ngarusak ya Rabb aduakum ing musuh sira kabeh yastakhlifakum lanamri atawa amri andadakeun khalifah ya Rabb uming siraka bepiladhi dalam bumi ayang zoro maka yang tanigali ya Allah kaifa ta'maluna libu kaya pemigal siraka be fiha ing dalam ardu fiha ing dalam ardu. Nuluykeun lalakon tentang perseteruan antara kangjeng Nabi Musa jeung Raja Firaun ngadatangkeun para pesihir anu jumlahna 15.000 pesihir. Setelah ditarungkeun pesihir jeung kangjeng Nabi Musa ternyata para pesihir keok kabeh eleh kabeh maka harita keneh para pesihir teh sujud ke Allah Subhanahu wa taala di benak hatina percaya bahwa kangjeng Nabi Musa teh Rasul Allah tanda kerasulanana mukjizat tongkat anu ditarungkeun jeung sihir-sihir maranehanana sabada tukang sihir diancam ku Firaun kemudian tukang sihir makin mantap hidayahna iman ke Allah iman ke kangjeng Nabi Musa alaihissalam naon bae nu terjadi ditarima moal kudu coplok iman maka sesuai jeung ancaman Firaun pesihir-pesihir teh disungsang dicacag leungeun katuhuna cacag suku kenca sanggeus tadi cara racag salib disiksa tetapi makin mantap imanna ke Allah makin mantap sehingga nu kadeuleu ku para pesihir teh
surga Allah subhanahu wa ta'ala. Iyalah kamahamurahan Allah. Harita tobat iman tobat langsung jadi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan ngajadikeun wali Allah teh lain harita bae terus datang ka ayeuna nu mantak engke di akhirat teh ulah kaget lamun hamba-hamba Allah nu ayeuna barariasa bae ternyata di akhirat aya di kalangan para wali-wali Allah horenganan diangkat jadi walina ketika nyana sakaratil maut. Eta luar biasa. Umat Kangjeng Nabi urang, umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam loba nu diangkat jadi wali ketika sakaratul maut. Hirup mah biasa bae ngan kabelah dieuna nemahna lain lemah lalagaan nyaan. Sehingga nyana dibere muriang ku Gusti Allah teh nemah jas. Muriang eta anu terus mawanyana ka akhirat. Ternyata horenganan dimuriangkeun ku Allah mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Di jero muriang teh nemah luar biasa. Ketika dicabut rohna horenganan diangkat jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Teu saeutik. Aya anu tatadina bajidor kemudian ngaji. Sanggeus ngaji kemudian manehanana langsung nemah. Hartana kunyana terus dipake berjuang di agama Allah. Pake ngabangun masjid, ngabangun majelis taklim, pondok pesantren, nyantuni yatim piatu. Horenganan. Eta kikituan teh deuk diakhirkeun umurna. Harta kunyana dimuyah-mayah pake syiar agama Allah. Jadi berarti kan teu ka harta. Seakan-akanlah sapira titipan ti Gusti Allah, pakai berjuang tet setahun 2 tahun 3 tahun maut diangkat jadi wali Allah. Teu saeutik umat Kangjeng Nabi urang nu diangkat jadi wali keur sakaratul maut. Masya Allah. Iyalah dicontohan ku para pesihir Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ketika manehanana disiksa ku Raja Fir'aun makin menjadi-jadi imana ka Gusti Allah. Terus dibukakeun hijab ku Gusti Allah blak nu kadeuleu lambayan tangan bidadari pen sini lain pen di ieu pen di itu sakarat pen di ieu mah pen sono deh. Ya Allah karim wali Allah nikmat tuh. Tidinya terus disiksa Kangjeng Nabi Musa harita indit di harapan istana ti Raja Firaun di jero indit teh orang Bani Israel 500.000 wakila sitami ati alf 600.000 sujud iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihis milu 600.000 jeung Kangjeng Nabi Musa misah di Mesir teh antara pengikut Kangjeng Nabi Musa sebanyak 600.000 jeung pengikut Raja Fir'aun anu masih kena jutaan 600.000 milu ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah ya Rabbi betapa dahsyatna meureun harita di Mesir teh. Kangjeng Nabi Musa tetap di Mesir. Kabelahan utara Kangjeng Nabi Musa Firaun didinya jeung para penggawa-penggawana jeung para pembesar-pembesarna langsung masuk istana 1 hari 2 hari merenung menciptakan kejadian ngarenungkeun kejadian-kejadian nu sakitu dahsyatna luar biasa.
ternyata horenganan Raja Fir'aun teh ginggiapeun. Wah, cek budak kuari ginggiapeun naon ya? Kasingseun teu meunang manggih tungked haju muringkak bulu bae. Asal manggih tungked langsung Fir'aun kageter. Dirisa. Asal dulu kayu-kayu ukuran tongkat Kangjeng Nabi Musa panjangna nyana langsung ngahodhod. Budak kuari teh ngahodhod. Sunda mah kaya bahasa. Lamun tiris ngaranna ngahodhod Sunda. Lamun panas ngaranna enger-engeran. Eta Sunda eta kos gitu. Eta ti Sunda ngahodhod teh lamun hamuriring. Eta ngaranna hamuriring. Tah ieu horenganan Raja Fir'aun diam-diam horenganannya nasawan. Aduh. Goreng kabejana ya Pangeran Sawan. Sawan. Jadi Raja Fir'aun teh terus bae di jero kamar bae nyungsep. Dinten teu geus sieun ngarasakeun kajadian asa di mata bae. Sieun ka Kangjeng Nabi Musa teh lain lalagaan. Teu ngomong Fir'aun teh kasasahan. Sieun teu wani kaluar besi aya tungked. Teu wani kaluar besi aya tungked. Kos urang bae lamun pernah nelekun ti anak teu wani kaluar besi aya pocong. Saya kun ti anak ginggiapeun beringkak bulu. Ya. Jemaatah sama kos gitu. Ulah sok sieun kana kos gitu. Urang mah kana kos gitu mah teu kudu pake kasih malah mah tang-tangan bor. Mun urang keluar tiba-tiba aya pocong. Akara hiji. Bapak sia, Mas sia, Bapak kolot sia, turunan sia pocong. Hayo datangkeun. Angganing pocong mah lamun ditantang kitu nya mah aya. Saketika eta jadi lobaan, je, sia lobaan we. Masya Allah, dasar borangan-borangan baik. Nailah para pesir teh endan ngadu ka Gusti Allah Rabbana afril alaina sabra wa tawaffana muslimin. Gusti Pangeran Abdi turuhkeun Nabi, kucurkeun Nabi, limpahkeun ka abdi sadaya sobron kekuatan tahan uji kasabaran ketika ancaman-ancaman Fir'aun dilaksanakan ka kami wa tawaffana muslimin jeung abdi mamaotan ku Gusti bari kaayaan pasrah ka Gusti. Ieu hese ge urang pasrah nu mantek jelema diangkat jadi wali pasrah ka Allah na 100%. Satungtung can pasrah ka Allah kajenting zikir bae maca sholawat bae naon bae ibadat tahajud batang ka bariru barideung tarang encan pasrah ka Allah moal diangkat jadi wali pasrah 100% ka Allah pasrah eta diangkat jadi wali. Keur dibere urang sehat pasrah ja sehat teh nu Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah teu ngaku sehat teh nu Gusti ku abdi bade disyukuri sehat teh bade digunakeun sakumaha parentah Gusti pasrah ka Gusti. Ketika Gusti mere muriang atuh Gusti jah muriang ti Gusti. Eueuh hiji panyakit lamun lain ti Gusti adapun jelema mangan saukur sebab-sabab kadaharan sebab-sabab cuaca dengan sakadar sebab-sabab jakadaran nu Gusti inuman anu Gusti
cuaca teh nu Gusti maka tu abdi kuari dibere muriang abdi nu Gusti panyakit nu Gusti dientupkeun ka abdi anu Gusti nyanggakeun sadaya-daya mangga ieu gering teh ku abdi dipasrahkeun ka Gusti keur ngaji mah bener kakarak dibere sales bae aduh kudu takut teteh urang usaha kuari dibere maju nyanggakeun sadaya-daya Gusti ieu harta janu Gusti abdi teh nu Gusti dilindeukeun harta ku Gusti ka abdi teh kuari keur aya dina nikmat harta mangga ku abdi maka ku abdi rek disangakeun ka Gusti sesuai jeung parentah Gusti moal ku abdi dipake maksiat menang 2 bulan kemudian bangkrut usahana abdi ti Gusti dagang ge tanagana ti Gusti kajawa abdi ti Gusti relasi-relasi ti Gusti segala rupa ge jadi gerakeun ku Gusti kuari relasi teu meuli ka abdi bos teu kaluarkeun barang ka abdi padahal mah duit aya di abdi segala rupa aya di abdi tapi eueuh kesempatan ieu teh nang Gusti deui boro-boro bos ngaluarkeun barang nu aya ge dibawaan ku batur ludes kabeh rugi nyangakeun sadaya-daya ka Gusti dukun moal maju lamun pasrah kieu dukun moal maju pasrah jasa Gusti abdi boga kabogo geus sataun abdi bebenean jeung manehanana geus aya janji setia sehidup semati abdi teh geus janji ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak tapi ternyata Gusti aya cocodot bebene abdi dibawa ku cocodot jangakeun sadaya-daya abdi nu Gusti itu bebene abdi nu Gusti cocodot ge nu Gusti mangga abdi madak neangan gantina bae jayakeun urang Lampung putih geulis sanajan galak pasrah ka Gusti guys masyaallah eueuh pasrah kitu. Nah, eta keur carita-carita kos kitu tah. Kuari salat, pasrah. Urang hese pasrah kan. Urang mah ieu nangtung teh urang mamaksakeun, ruku maksakeun lain pasrah. Sujud ge urang mamaksakeun lain pasrah. Babacaan ge urang mamaksakeun lain pasrah. Oh, mau boga janji mah. Urang salat magrib baju ditungguan ku jelema, tungguan ulah Gusti aing rek salat teh ke pangeran. Soalnya Allahu Akbar boling siap kita sholat kos gitu jasa enggak sholat gas cepat amat jumping kan eta lain pasrah nah timimiti wuduna pasrah ka Allah abdi nu Gusti gerak nu Gusti cai nu Gusti ngocorna ge ku Gusti kuari abdi wudu titah ku Gusti teu aya nu abdian sadayana ge nu Gusti pasrah lain sungut teh beukeun nyaritakeun rasa pasrah abeh urang bisa mulai beres ngala wudu terus urang make baju Gusti dititahna ge katuh heula tayamun ngaranna ngasupkeun bajuna ge katuh heula terus kenca terus dikacingkeun ku urang ieu make baju teh Gusti karena Gusti lain karena sasaha anu intina mah ieu teh nutupan aurat deka Gusti adapun urusan aurat nama sakadar baina surah warukbah tapi kadia nama tambahan ku adab abdi teh jore jaaya baju teh lamun sakadar baju nu biasa bae ieu baju ti Gusti deuk ka Gusti keun teu hayang kadeuleuh ku sasangan ku Gusti beja pamere Gusti masyaallah ake samping gitu keneh berangkat orang abdi ieu dek menuju masjid padahal mah ibadah ka Gusti mah teu kudu di masjid ja Gusti mah di mamana ge aya
tapi panaya parenta Gusti di masjid mah bisa berjamaah maka abdi teh ieu lempang teh di jero parenta Gusti lantaran dek ngaharep ka Gusti melalui berjamaah geus di jalan aja tungku di imah deka masjid teh sangkilang aya zimba ge teu kadeuleuh urang kecuali susuna gede siapa kitu bae sih pasrahna setengah-setengah untuk ngamandeka masjid nele susu ngejebleh atuh tahiyatna ge lain asyhadu alla ilaha illallah nunjuk ka Allah orang nganan ingat ka susu gejebleh teu beres ulah baleul wakliat Allah pereng datang ke masjid pasrah urang belajar pasrah teh hese belajar pasrah hese lamun urang geus bisa belajar pasrah leuleus awakna awak leuleus pasrah teh leuleus coba nu pasrah mah kan leuleus nu pasrah mah leuleus embe dek dipencit pasrah leuleus tapi embe dek dipencit berontak dicekelan kuduan kutiluan kopatan gak wase eta berontak ngaran tapi lamun pasrah leuleus urang be contoh urang lamun pasrah leuleus ka Allah leuleus geus atuh urang ku ari manangtung Gusti masjid nu Gusti nangtungna ge ieu teh ti Gusti mah uning aja abdi teh ciptaan Gusti dilempangkeun ge ku Gusti ditangtungkeun teh ku ari di dieu ku Gusti teu kudu bebeja sebenarnya maka Gusti mah uninga nu mantak Muhammadiyah mah langsung Allahu Akbar Wahabi mah langsung Allahu Akbar salah teu salah Muhammadiyah teu make usuli teu salah langsung aja Allah mah nyahueun dia Allahu Akbar mantek Muhammadiyah hebat asana sia jadi Muhammadiyah kabeh ya Wahabi ge Allahu Akbar kok urang mah make usuli tamrina ieu teh ngalempengkeun hate aing geus lempeng mah ka hate ulah usoli dilempengkeun hate teh menghadap ka Gusti Allah besi ngolembar diusolikeun sholli fardhul maghribi salasa rakaat usah kitu usoli geus kana salah pugu maghrib usoli fardhu subhi aduh tinggal anak nanut ngamakmumpan subuh sih azana kunut engke ya makanya ini maghrib toel mun anak bah salah lain subuh maghrib bah abah ieu keur puyeng emang kunaon bah utang bawa ke sholat tuh sholli fardhul maghribi salasa rakaat mustaqim padahal teh kudu dibejaan atuh Gusti urang di dinya ge nang Allah leumpang nang Allah nangtung nang Allah ngan urang nah Allah mandeleukeun urang teh asa didelekeun Allah manyawan urang teh asa dikajahokeun Allah mangadenge urang teh asa didengekeun supaya boga asa rasa mantep kan Allahu Akbar nemah biasa bakal kebal salat ge ku nemah mah sebab Allah na aya keur ngagerakeun urang keur lelekeun urang atuh urang nikmat jeung pangeran mulai cara tadi salat tungguan sholli Allahu Akbar gari maghrib dolin baik dolin beres teu asa jeung Allah teh salat kos kitu do ieu rasa ieu ge mantap wa tawaffana muslimin mautkeun abdi Gusti dalam keadaan pasrah maka dilaksanakan penyiksaan terhadap pesihir-pesihir mararai pesihir Kangjeng Nabi Musa berangkat dituturkan ku 600.000 umat ke bagian utara Mesir bagian utara berarti ke mengarah ke Israel. Nah
maka caritakeun Raja Firaun ginggiapeun rerenjagan aya ge rerenjagan mah bos di mana-mana endek di sidang rerenjagan pejabat di mana-mana endek di sidang rerenjagan ka supirna ge nya ngomong lo nyupirin yang bener lo ngeremnya jangan sampai gua ngerenjag sial ta bos ngomong ngerenjag cek supir emang kenapa bos udah jangan banyak tanya gue lagi ngerenjag nih lu cari bos lagi lah sono gue pecat lu jangan begitu bos tapi gue renjagan lu ngeremnya nggak bagus bos gak biasa-biasanya kok begini bos renjagan jangan banyak ngomong seminggu lagi lu lihat di TV dah ada. Kenapa bos ada di TV? Iya. Kenapa? Gue di sidang, mau di penjara gue. Makanya gue ada renjagan. Emang bos orang mana sih aslinya? Kedaung gue. Pantes ada renjagannya bos. Gak pantes bos. Bahasa bos ada renjagan. Jangan banyak ngomong loh. Ya bos di penjara renjagan. Ini Firaun. Jadi renjagan dia Firaun deh. Masya Allah. Cek Firaun teh ada sisi Musa nang aing ngurus. Hebat amat sih. Aya tadi jero hate. Ngehebatkeun ngan teu kenal doang. Hebat tah budak. Berarti bener Rasul tah budaknya. Aya tadi jero hate na Firaun. Firaun aya kos kituan. Tapi aing gengsi kudu iman kanyana. Pan aing pangeran. Keheula sanajan bener keheula. Keluar ke jero. Ternyata disatukangan Raja Firaun para penggawa para pembesar teges ngajakeun musyawarah. Hasil musyawarah nanyana untuk menemui Raja Firaun. Ternyata para pembesar teh nyarita di harapan Firaun. Wa qala al-mala'u min qaumi Firaun. Cek para pembesar-pembesar di kerajaan Firaun teh nyari talahu ka Raja Firaun Maharaja tazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yazaraka wa alihatak. Kami para pembesar geus kayakeun musyawarah dek nanya bae ka tuan raja selama ieu tuan raja teh teu kaluar-luar. Kami nyaho aya kabingung di hati tuan raja, bahkan kami ningali renjagan. Kalau ngomong sia dibejakeun ke masyarakat aing renjagan. Gengsi aing. Sia bae nu nyaho aing renjagan. Ieu mah lain kitu Raja Firaun eta Musa nu aya di negeri Mesir ieu. Bekilillah bekiloba pengikutna anu harita bae kajahoan ku urang dihitung teh 500 bahkan 600.000 manusia dengan keistimewaan Musa boro-boro masyarakat biasa pesihir ge iman lamun diantepkeun ieu Musa di negeri urang ieu teh bakalna beak masyarakat iman ka Musa bahkan ampura meureun tuan raja bakal dikumahakeun atazarum Musa wa qaumah. Apakah tuan raja ninggalkeun ngantep membiarkan Musa wa qaumahu jeung kaum-kaumna di negeri Mesir ieu ifsidu fil ardi anu ujung-ujungna manehana ngarusak di tanah Mesir ieu biduai ila mukhalafatik
dengan acakan-acakan untuk yulayaan katuan raja, nentang katuan raja. Sedangkan Musa lain jelema biasa. Wah, iya bahaya lamun diantep. Bahkan lamun Musa jeung kaumna diantep, wa yazaruka wa alihatak, jeung deui Musa ieu ngantep ka anjeun jeung ka pangeranan anjeun cilaka. Aduh. Kapan tuan teh pangeran? Ieu ke ka pangeranan tuan lenyap bakal ku Musa kumaha? Atawa cek sakaum basalah alihatak teh Raja Firaun teh wa kana sonalahum astaman sugoron. Kangjeng Nabi Musa Raja Firaun teh nyeunan patung-patung laletik sebagai perwakilan Firaun. Dijieunkeun patung-patung laletik kita disembah ku manehanana. Barinyana ngomongna ana rabbukum wa rabbuha. Kaulah teh pangeran maraneh jeung pangeran nu disembah ku maneh. Oplo tah Firaun. Dipangieunkeun ku nyana patung-patung laletik. Anu patung tersebut teh disarupakeun kana bintang-bintang sebab masyarakat harita teh aya anu nyembang ka bintang Taurus, aya nu bintangna Libra, aya nu bintangna Scorpion, aya nu bintangna bintang macam-macam bintang kunyana disararembah. Nah, ku Raja Firaun dijieunkeun pangeran dibentukeun bintang-bintang nu kumaranehna disembah. Tapi ingat cek Raja Firaun kula pangeranna jeung pangeran maneh. Maneh nyembah kadinya aing pangeranna. Dijadieun ke tah nu mantak wa yazaraka wa alihatak. Cilaka Musa lamun diantep. Bisa bahaya ieu. Kami sebagai pembesar di keraton memberi masukan, coba kumaha carana ieu. Apakah diantep bahaya? Lain sakadar bahaya letik-letik. Sebab unggal poe pasti jelema nu ariman ka Musa loba jasa. Lamun ieu Musa jeung kaumna diantep, cilaka tuan jeung cilaka pangeran-pangeran nu disembah ku kaum-kaum tuan. Anu berikutna engke bahayana ieu keraton bisa dimiliki, bisa diduduki ku Musa. Kami teh kumaha ieu? Horenganan seputar kerajaan jeung pembesar mati baheula ge kararitu bae. Ketika aya jelema anu bener teh horenganan disingkir-singkirkeun. Naon salahna padahal mah harita para pesihir teh geus iman. Jelema anu deket ka Raja Firaun puguh Raja Firaun teh geus sieun ka Kangjeng Nabi Musa geus rerenjagan bae. Naon salahna atuh jelema-jelema anu aya di keraton teh? Lah tuan Raja Firaun ayeuna mah yu urang iman bae ka Musa saja Musa mah eta teh horenganan boga mukjizat meureun rasul manan kitu ge. Naon salahna lamun kitu? Tapi henteu kitu. Di zaman Pak Harto kamari lamun aya pembisik anu lurus ka Pak Harto na geus lunak nu sabenerna mah. Tapi pembisik Pak Harto anu kudu mempertahankeun kana kerajaan Pak Harto ujung-ujungna cilaka. Pembisik tiap kerajaan kitu bae terus salilana. Apakah kamari Gus Dur henteu aya pembisik bahwa kudu dipertahankeun? Ambalaya. Yang siap untuk membela Gus Dur, tapi Gus Dur mah henteu kos kitu. Kerajaan jeung naon cek Gus Dur. Aing mah jadi raja so tendek mencoba dakwah melalui kerajaan cek Gus Dur. Ia pecat ganti supaya sejalan untuk menegakkan demokrasi. Di atas demokrasi aing dek dakwah ketika geus kanyahoan ku Amerika bahwa ieu teh jelema ngabahayakeun. Dibuatlah seperti kamari ieu. Terjadilah penurunan. Lamun dipertahankan apakah teu bisa pembisik Gus Dur luar biasa loba jasa. Tetapi cek Gus Dur enggeus, ieu mah lain. Kudu dakwah di dieu horenganan lain tempat teu moal kuat kajen ku kumaha ge. Geus. Ieu mah ulah eleh sumpah bae engke di hareupeun Gusti Allah bahwa aing teh lamun ditanya apa pekerjaanmu Gus? Saya juru dakwah. Sampai di mana kamu dakwah? Saya sampai jadi presiden. Bagaimana dakwah kamu? Gusti Maha tahu.
Saya pulang pakai kolor. Itu karena ketidaksanggupan saya dakwah. Diberi kekuatan hanya sampai di sini. Ya Allah, mungkin belum saatnya Indonesia untuk menjadi negara Islam. Saya pakai bendera demokrasi, dimanapun saya pakai bendera demokrasi. Tapi hanya Engkau ya Allah yang Maha tahu. Di atas demokrasi, di balik demokrasi, sebetulnya saya dakwah untuk syariat, tetapi belum saatnya ya Allah. Hanya sampai di sini ya Allah. Saya tidak mempertahankan jabatan. Engkau Maha tahu. Eta teh pembisikna lain lalaga. Oh, NU. Kemudian atuh kitu partai. Kekuatan, emang kekuatan militer teu ngadukung ka Gus? Ngadukung. Dipersentasekeun gedean nu ngadukung ka Gus Dur dibandingkeun nu teu. Tapi kumaha? Henteu cek Gus Dur. Cukup sampai di sini. Ketikanya Nadi Ima ditanya, "Kenapa Gus?" "Takut saya mati jadi presiden." Saya jadi presiden terus mati, celaka. Tah eta kos kitu kapan? Urang mah kuari yang terus bae teu boga pikiran dakwah. Dia teh Gus Dur teh lain lalagan. Nah ieu mah keur carita Raja Firaun, kunaon eta malak-malak. Orang-orang dekat pembesar-pembesar teh henteu ngabisiki iman bayu ka Musa, jadi jelas Musa teh Rasul Allah, boga mujizat teh kitu. Pertahankeun wahai Firaun. Engkau sebagai raja sekaligus sebagai Tuhan, kami akan melindungimu dan kami bertanya, akan dibiarkankah Musa? Akan dibiarkankah Musa dan kaumnya yang akan merusak di negeri Mesir ini? Bukan saja merusak agama, tetapi merusak kekeratonan kerajaan. Bisa-bisa ini kerajaan akan diambil alih oleh Musa. Endahan kos kitu kapan? Raja Firaun kudu kumaha tuh, ayo coba urang musyawarah. Ya. Kami aya ngadenge coba tindakan ti seorang raja anu sekaligus jadi pangeran. Da kumaha coba ayo. Kami siap untuk membantu. Cek raja qala sanuqatilu abnahum wa nastahyi nisahum. Baheula teh keur Kangjeng Nabi Musa encan lahir, para dukun-dukun teh mere bayangan ka Raja Firaun. Nurutkeun cek hitung-hitungan bakal aya hiji manusia lalaki anu bakal ngelehkeun kana kerajaan Raja Firaun. Hitung-hitungan para dukun-dukun tersebut teh supaya teh terjadi, maka Raja Firaun harita ngayakeun tindakan di masyarakat. Orok-orok nu karak lahir lalaki bunuh. Penganiayaan anu luar biasa kan baheula teh. Teu meneng aya orok. Azalaya anu reuneuh bae 9 bulan geus ditungguan bae. Kan kuari mah nungguan salakina. Kesel. Nungguan lahiran. Tas lahiran kesel deui. Usah mah seuri. Mun teh kudu boga dua ge. Yang serep. Nah, iya baheula teh dibunuhan ribuan orang. Lahir orok lalaki bunuh, lahir orok lalaki bunuh, lahir orok cewek biarkan. Bayangkeun baheula lalaki teh saeutik lantaran saeutik teh dina harti jutaan-jutaan ngan lobana wewe. Sebab dibunuhan orok-orok tersebut. Nu aya teh awewe kulantaran loba diperdayakeun awewe teh di istana. Kitita jadi selir. Oh, awewe teh ambalayah baheula di Mesir. Urang lamun nyokotan awewe harita loba. Garelis deui. Di urang mah nu mancung di Mesir mah marancung.
ini orang hari-hari di Mesir mah paruti tapi situasina kalut di Mesir telantaran lalakina titah digawe setengah hari untuk Firaun setengah hari untuk pribadina masing-masing seluruh di Mesir tekos kitu bae setengah hari sampai zuhur iya digawe jang kepentingan Firaun tas zuhur jam 12 untuk kepentingan masing-masing awewe kabeh diperdayakeun di istana teu meunang aya orok lalaki bunuh cek raja Firaun kuari maki bayatul sanuqatil wablahum urang jadikeun deui ayeuna mah lalakonna nu baheula anak-anak lalaki anu kakalak lahir ka alam dunia urang bunuh anastahi nisa'u mun awewe anakna urang antepkeun eta bae lah urang teruskeun wa inna fauqahum qahirun sanjana urang kabehan cek raja Firaun teh eta kawasa disaluhureun Musa jeung kaumna hayang nyaho coba urang kitu bae kuari mah keputusan raja Firaun seperti eta teh disetujui ku para pembesar nu aya di istana hehe raja Firaun teh orenganan masih kena boga wawanen ngayakeun tindakan model kos kitu teh diaktukeun jempol ku para pembesar-pembesar bagus ya raja jadinya nek dipersiapkeun ka masyarakat pelaksanaan seperti eta asup raja Firaun ka kamar ngarenjak deui cek raja Firaun aing sieun saberapa ka Musa kumaha engke kaharepna henteu ge aing teh sieun ieu teh sieun hese ieu teh sieun teu meunang manggih tungked teu meunang manggih halu teu meunang manggih bangsa kalakai-kalakai asana teh asa Musa bae rarasaan teh asa tongkat Kangjeng Nabi Musa bae aing teu bisa dibohongan cek raja Firaun di jero kamar we nya ngomong sorangan hadena nu ngarekam aing sieun sebenarnya mah ngarenjang lain jelema biasa tah Musa teh tapi ketika keharap mah saudara-saudara para pembesar istana apa yang telah saya utarakan harap dilaksanakan mulai besok laksanakan ketika ada yang melahirkan laki-laki bodoh ketika ada yang melahirkan wanita biarkan bawa ke istana bawa Masya Allah asup maka kamar ngarenjang deui cak Musa cak Firaun sieun aing sabenerna maka aturan raja Firaun seperti eta teh dijieun undang-undang di kerajaan sehingga terketahui ku masyarakat bakal aya terjadi ulangan sakumaha baheula memeh Kangjeng Nabi Musa lahir lantaran begitu Kangjeng Nabi Musa lahir mah di istana teh anu kuka raja Firaun dek dibunuh hajuku pamajikanna diulah-ulah harita eureunnan penganiayaan terhadap masyarakat eureun pembunuhan terhadap bayi-bayi laki-laki teh barang Kangjeng Nabi Musa aya di istana mah teu dilakukeun kuari dilakukeun deui barang Kangjeng Nabi Musa geus diangkat jadi rasul bodoh Masya Allah keputusan eta teh kuari geus terjadi di masyarakat mantak pasyaka Banu Israil bebeja orang Bani Israil ka Kangjeng Nabi Musa kumaha bebejana
qala Musa liqaumi ista'inu billah wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Cek kaum Bani Israil Musa, kami teh iman ka Allah, iman ka anjeun sebagai utusan Allah. Nu maksud nu dimaksud kami iman teh hayang meringankan beban kami. Diharapkan ku imana kami ka anjeun teh Musa, beban kami teh rada kurang. Di antarana beban teh kami ieu digawe setengah hari jang kepentingan Musa, jang kepentingan Firaun. Setengah hari deui jang kepentingan kami. Nah ye supaya ulah lamun kami geus iman ka anjeun mah anjeun teh bisa usul ka Tuan Raja supaya kami ulah dijadikeun abid pamajikan urang, pamajikan kami supaya ulah dijadikeun amat. Nu mantap kami iman ka anjeun teh ieu kumaha ieu malah aya deui instruksi Tuan Raja anak-anak urang kuarimun lalaki bakal dibunuh deui bae. Daratang kabeh ka Kangjeng Nabi Musa, Musa kumaha ieu urang ieu nasib kaharep kami iman teh hayang supaya rada ringan beban, hayang supaya lebih baik kehidupan urang kabehan, tapi ternyata ieu horeganan terjadi deui pembunuhan anak-anak lalaki. Kumaha coba Musa? Kangjeng Nabi Musa ngan sakadar mere instruksi ka kaumna. Cek Kangjeng Nabi Musa, ista'inu billahi wasbiru. Marenta tulung ngaranjeun kabeh ka Allah jeung sabar geura. Dua dititahna ku Kangjeng Nabi Musa ka Allah minta tolong, nomor kedua tahan pilara kasakit kanyeri cocoba balai anu bakal diturunkan ti Firaun, sabar lantaran innal arda lillah. Pidato Kangjeng Nabi Musa harita bahwasanya tanah ieu bumi ieu milik Allah, yurithuha may yasha'u min ibadihi. Nu ku Allah bakal diwariskeun ieu bumi teh ka hamba-hambana. Kumaha Gusti Allah, kumaha kasaning Allah. Nu penting urang kuari menta ka Allah jeung sabar. Wal aqibatu lil muttaqin, akibat anu terpuji ujung-ujungna ieu teh kapan bakalna dibikeun ka jelema anu takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kangjeng Nabi Musa kuari mah kieu baheulana urang iman mantepkeun ka Gusti Allah, percayakeun bahwa kula adalah utusan Allah. Penganiayaan anu bakal terjadi di Raja Firaun urang hadapi dengan dua, satu ista'inu billah, minta tulung ka Allah, nomor kedua wasbiru, sabar. Tidinya kaum-kaum teh langsung ngalaksanakeun minta pertolongan. Gusti Allah tur salalabar sapoe dua poe. Pelaksanaan mulai dilaksanakeun. Aya anu reuneu ditungguan borosot lahir lalaki cokot bunuh. Masya Allah diharapkan nu ngalahirkeun. Bisa dibayangkan ku urang. Setiap aya nu reuneu ditungguan bersot lalaki bunuh harita kewe. Kalut di Mesir. Lamun kuari ngeundeuk ngadirikeun keadilan di Mesir, silih bunuh antara kedua belah pihak. Anu di jero nama tetap Amerika, can sakumaha ayeuna mah baheula bayangkeun coba teh
lahir lalaki bunuh di harapan ibuna anu sakitu ngandung susah payah 9 bulan borosot awewe amankan terus diantepkeun gede bawa ke istana. Masya Allah karim, gitulah terjadi. Laporan ka Kangjeng Nabi Musa ngan sakadar instruksina ista'inu billahi wasbiru. Memang sakitu ti Gusti Allah na. Rasul mah teu meunang kurang teu meunang leuwih heulangan. Cak Allah Musa instruksikeun ka umat, instruksikeun ka kaum ista'inu billahi wasbiru. Sakitu bae. Dek ditingali datang ke mana kekuatan kaum, diadukan kekuatan isti'anah ke Allah, kesabaran dirina ke Allah, ejeng penganiayaan Raja Firaun baheula seperti kos gitu. Berosot cokot prinsip, berosot lalaki prinsip, loba nu stres indungna jeung bapana harita deuleu anak dipencit di hareupeun indung bapana. Masya Allah karim. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan bebeja ke Kangjeng Nabi Musa tetap Allah kakarak mere instruksi ista'inu billahi wasbiru. Tekuat kaum ketika geus sababaraha bulan dirasakeunana makin parah kaparahanana lantaran kuari mah diperdayakeun teh lalaki nu kamari mah keur memeh Kangjeng Nabi Musa mah da diperdayakeun teh digawekeun teh setengah hari kuari mah full sapoe. Cek Raja Firaun lalaki-lalaki kuari kumaha digawe full sapoe nomor kahiji eueuh dibere kesempatan jang dirina digaji henteu, terutama kaum-kaum Bani Israel balik ke Israel bunuh. Masya Allah karim, penganiayaan Raja Firaun temang kumaha gitu kuari digawe terus digaji henteu, dahar kudu nanggurang, nginum kudu nanggurang, pake kudu nanggurang, gawe full sapoe kudu di istana dan kepentingan tuan raja teu digaji, anak lalaki bunuh di hareupeunana. Cek kaum Kangjeng Nabi Musa kok kuari leuwih parah penganiayaan Raja Firaun teh dibandingkeun jeung memeh datang anjeun Musa. Kami iman ke Allah, iman ke anjeun teh ieu teh hayang memperingan beban, hayang aya dina kanikmatan ibadah, tapi ternyata orang dirasakeun ku kami kos kieu. Kumaha ieu Musa, kumaha ieu kami kumaha? Unjukan kaum Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Musa diabadikeun dina Al-Qur'an ieu. Qalu inna min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jitana. Kaum-kaum Kangjeng Nabi Musa nyararita ka Kangjeng Nabi Musa uzina deuh kami teh dinyenyeri dianiaya ku Raja Firaun teh pohara ditingkatkan 2 kali lipat dibandingkan min qabli an ta'tiyana meh anjeun datang ka kami wa min ba'di majitana jeung sabada anjeun datang ka kami. Kumaha ieu Musa, kumaha ieu, kumaha penganiayaan makin menjadi-jadi. Gawe sapoe full digaji henteu, dibere dahar minum henteu, pake henteu, anak lalaki dibunuh di hareupeun kami, teu dibere kesempatan kami teh jang ngahirupan diri sorangan jeung keluarga. Masya Allah, terutama nu 600.000 manusia nu iman ka Allah, nu iman ka Kangjeng Nabi Musa. Jawaban Kangjeng Nabi Musa, qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kaifa ta'malun. Cek Kangjeng Nabi Musa, asa rabbukum, mudah-mudahan pangeran anjeun ayyuhlika aduwakum ngarusak ka musuh anjeun yana Firaun jeung para punggawana.
Firaun yang para pembesar nawayas taklifakum yang mudah-mudahan Allah ngajadikan khalifah kanjen di muka bumi pergantian engke Firaun rusak ku Gusti Allah urang dijadikan khalifah ku Gusti Allah cuman cek Kangjeng Nabi Musa payanzura kaifa ta'malun Allah bakal nempokeun kumaha pagawean urang heula bakal ya teh bakal cek Kangjeng Nabi Musa Firaun bakal sirna khalifah bakal dicekel ku urang pengurusan negara bakal dicekel ku urang bakal cuman Allah yang neuleula kekuatan urang payanzuru kaifa ta'malun kumaha pagawean urang ieu nu tadi ditita ista'inu billahi wasbiru datang ke mana eta heula buktikeun kuari urang di Indonesia teh hayang rapih hayang adil ieu teh teu mudah payanzuru kaifa ta'malun Allah bakal nempokeun heula kumaha pagawean urang rakyat didelekeun ku Gusti Allah sebagian pemerintah kedidelekeun ku Gusti Allah lamun rakyat takut jeung pemerintah atuh kieu bae tapi lamun urang kuari meniti menata kahirupan urang geus kajen pemerintah tukang maraling geus kajen pemerintah tukang maksiat geus kajen pemerintah tukang teu bener nu teu bener urang coba urang mulayan kuari yuk urang mantepkeun ibadah ka Gusti Allah ista'inu billah wasbiru adapun nanaon-nanaon nu tinu pemerintah urang sabaran engke ge bakal ditingali urang ku Gusti Allah kekuatan urang sebagai rakyat bahwa urang teh ka Allah sanajan pemerintah lain ka Allah engke kakarek dipunculkeun ku Gusti Allah seorang pejuang Arjuna we bakal datang ke lamun geus ditingali rakyatna katingali mantep jasa ka Allahna aya sababaraha ulama wali-wali Allah nu ngajak aya Arjuna diturunkeun ku Gusti Allah anu bakal mimpin negara ieu teh cak Kangjeng Nabi Musa wahai para kaum asa rabbukum ayyuhlika aduwakum urang berharap mudah-mudahan pangeran ngarusak ka musuh-musuh anjeun yakna Firaun wa yastakhlifakum Allah ngajadikeun khalifah di muka bumi ieu ka urang kabehan cuman niatan seperti itu kahayang seperti itu teu bisa langsung kitu bae Allah kudu heula nempo payanzuru kaifa ta'malun kumaha pagawean urang heula ya cek Kangjeng Nabi Musa tah Masya Allah terus makin hari makin ditingkatkan penganiayaan terus pembunuhan jelema geus sing golepak para rakyat lantaran digawekeun pol sapoe digaji henteu dibere dahar dibere nginum dibere pake henteu geus kacau luar biasa Kangjeng Nabi Musa geus ngadoa deui ka Gusti Allah tapi tetep bae can aya jawaban ti Gusti Allah tenang cek Gusti Allah kami hayang ningali kaifa ta'malun kumaha pagawean masyarakat kumaha pagawean umat tentang ista'inu billahi wasbiru minta tulungna ka aing teh beneran tante sabarna beneran tante Masya Allah kalut luar biasa mentek Gusti Allah kuari dek mulai nyoba ka Raja Firaun anu biadab ndek ditembongkeun kana kaistimewaan Kangjeng Nabi Musa dicoba heula Raja Firaun hayang nyaho coba ieu cobaan-cobaan anu bakal bertubi-tubi anu bakal katembong mukjizat Kangjeng Nabi Musa moal kajahoan mukjizat lamun teu ditembongkeun cobaan-cobaan heula sakumaha moal katembong karomah para wali lamun teu dicoba di masyarakat moal katembong maunahna para kiai lamun teu dicoba ku masyarakat jeung cobaan-cobaan katembongna karomah para wali ketika darurat
katembong nama ulah para kiai ketika darurat leuwih para rasul katembong mukjizat ketika sangat urgen sangat masyarakat jeung darurat maka Allah dek nembongkeun mukjizat Kanjeng Nabi Musa anu bakal sababaraha macam mukjizat lah tentuna ditembongkeun engke ka Firaun jeung kaum-kaumna kumaha coba bakal kajadianana walaqad akhadna ala fir'auna wallahu a'lam bissawab.